para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sabada urang puasa laju lebaran, puasa nu sabulan teu dahar teu nginum, ti peutingna dipake taraweh, witir, tahajud, datang ka teu kaburu barang dahar. Masya Allah, kadeuleu ayeuna karuru jas. Ya Allah, ongkoh tas teu dahar, ongkoh lintuh. Ya Allah, hebat Kak. Malah Haji Pendi mah kaseubehan teuing datang ka pingsan. Ya Allah, eta bak-bak tas lebaran teh dohor nginum lewateun pingsan. Mamayu. Urang minta ka Allah mudah-mudahan puasa urang ditarima, salat taraweh urang ditarima, sakabeh ibadah urang ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh baheula keur can datang Islam ka negara urang. Di negara urang wabil khusus dataran Pulau Jawa termasuk tanah Pasundan, ieu teh nganut agama Hindu Buddha, anu nganut agama Sunda wiwitan. Tuh Masya Allah teu nyahoeun ka Gusti Allah atuh teu nyahoeun. Padahal Allah anu nyiptakeun langit, Allah nyiptakeun bumi, Allah anu menghamparkeun segala kabeh anu dicipta ku Allah termasuk diri urang, tapi urangna teu nyaho ka Gusti Allah. Datang ka nyembah ka batu dianggap dewa batu teh. Aya nu nyembah kana kayu dianggap pangeran atuh teh. Kayu bernuk. Tuh berarti kan eueuh kasadaran. Teu saladar harita teh ya. Ongkoh nu nyieun Gusti Allah, ongkoh teu nyembah ka Gusti Allah, teu mangerankeun ka Gusti Allah, kan teu sadar eta teh kan. Masya Allah. Maka datanglah ajaran Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga disadar-sadarkeun manusia tuh baheula mah keur can sadar nyembah ka Gusti Allah, nyembah teh ka para dewa-dewa, ka arca-arca. Begitu tek be disadarkeun ku ari menyembahna ka Allah Subhanahu. Keur can sadar mah Masya Allah boga pamajikan teh datang ka eueuh batesan. Datang ka aya nu boga pamajikan 40. Ih segala kuat 40. Datang ajaran Kangjeng Rasul disadarkeun titah dipiceun nolna 4 bae. Tuh geus berarti kan nu can boga pamajikan 4 can sadar. Atuh maksudnya can sadar bahwa lalaki teh dimenangkeun 4 gitu maksudnya. Ya Allah, tah ieu kan pohar luar biasa. Eueuh ceritana di Pulau Jawa teh ya asupna agama Islam melalui ieu teh pertumpahan darah henteu. Henteu ieu teh hebatna para wali songo berdakwatul Islamiyah melalui akhlakul karimah berbagai cara.
Masya Allah tuh roh la ilaha illallah ku Sunan Kalijaga diasupkeun ka bedug tek beruh la ilaha illallah ditabeuh bedug teh beuh basa Allah ngageter harita lain saeutik careurik anu beragama Hindu Buddha brag-breg eta teh langsung memeluk Islam membaca kalimat syahadah la ilaha illallah eta ruh la ilaha illallah diasupkeun ka bedug be sampai ka kosin ieu mah la ilaha illallah nanti diasupkeun ka bedug dibaca ku Haji Pendi la ilaha illallah pokaran luar biasa teu jojong be wayah teu salat teu salat bae kabehan teu ngageter ta eueuh rohan teu eta teh Masya Allah atuh kunaon hei batur mah ngasupkeun ruh la ilaha illallah teh ka bedug lantaran geus tek be hiji be Allah tek be pan ari Haji Pendi mah ongkos sungut la ilaha illallah pan ongkoh hatena mah ka Maimunah ya sakaliannya amplop mah sentimen kaki pudol gitu mah ya Allah ya Rabb tuh kan iya parah luar biasa Masya Allah di dataran Pasundan ieu teh raja di urang aya Prabu Siliwangi boga anak teh 3 hiji diantarana Kian Santang 2 Lara Santang 3 Walang Sungsang wah teh nyahueun Haji Pendi kaopat Supendi Sangsang atau Supendi nyangsang maksudnya gitu ya Allah parah kan datang di negara Persia teh pikeun dakwatul Islamnya Syekh Datul Kahfi iyalah anu dakwah di kalangan Pajajaran kerajaan Pajajaran Masya Allah memeluk Islam menang hidayah Lara Santang Walang Sungsang 2 Supendi nyangsang mancan Kian Santang gelan can mah ka dicaritakeun Masya Allah akhirna saenggeusna digodog ke Islaman berangkatlah kita berangkat ke tanah suci ke Mekah di Mekah kapanggihlah jeung Sultan Mahmud ti kerajaan Mesir maka ditikahlah ta ieu Lara Santang teh ku Sultan Mahmud Masya Allah tah eta teh maka Lara Santang teh ieu lah bergelar Saripah Muda ini lahirlah Sarip Hidayatullah tuh mulai lahir kan Sarip Hidayatullah terus dijadikan raja di ditu di Mesir bungnya teh dakwah bae ka di Pulau Jawa maka akhirnya kan raja teh diganti ku adina ieu teh nu dinobatkeun di ditu di Mesir Sarip Nurul adina Syekh Sarip Hidayatullah tek beka dieu datang tah ti dinya teh ya Walang Sungsang berarti kan adik mana tah bergelar Pangeran Cakrabuana boga anak lah eta teh set awewe ditikahkeun ka Sarip Hidayatullah tuh mulai kan junjieun kerajaan teh beta eta lah awal cikal kerajaan di Cirebon teh eta awalna ieu teh jadi Walang Sungsang boga anak Pakungwati maka ieu lah tah ditikahkeun ka Syekh Sarip Hidayatullah nyieun kerajaan disebut kerajaan Pakungwati eta
hiji samemeh encan aya kasepuhan, kanoman, kacirebonan, kerajaan teh hiji be Pakungwati anu di aya ieu teh anu jadi rajana Syekh Sarip Hidayatullah berarti kan sepupuan kadinya. Tuh. Di ditu teh teh be Pajajaran berarti kan di ditu ieu teh aya kerajaan Sumedang Larang. Sumedang Larang tiwa langsung sangkene ieu teh. Jadi Pajajaran teh ieu lain leungit ganti cak urang mah gantina ku Sumedang Larang, gantina ku ieu teh Pakungwati Cirebon. Tah, mantakan tek beu ieu mahkota ieu mahkota nu dipake ku Haji Pendi. Ku Prabu Siliwangi eta teh anu disebut mahkota naon Haji Pendi? Ya. Nya geus teu nyahoeun eta teh. Ta ieu mahkota teh geus leuweut teh be kuari datang deui. Maka poe ieu lah rame luar biasa di Sumedang, diundang seluruh raja sanusantara. Ta ieu termasuk urang ge kaundang ka ditu teh be ieu teh endeg ngitakeun kirab ka ieu teh be. Turun rajana siap deh. Ya Allah, tah pan baheula siar agama. Lah kumaha eta teh siar agamana diundang ku Syekh Sarip teh para raja-raja anu beragama notaben pada saat eta teh Hindu Buddha kan. Sek be ruh kalimah tauhid la ilaha illallah diasupkeun kana tarian ku Syekh Sarip Hidayatullah. Tuh ruh la ilaha illallah diasupkeun ku Syekh Sarip Hidayatullah teh kana ieu teh kana tatabuhan gamelan ya ipungan saeta gamelan tak be masya Allah ketika raja teh tak menghadiri didinya lah dihadirkeun tarian tak anu di jerona geus aya kalimah la ilaha illallah. Gamelan ditabeutak du di jerona geus aya ruh kalimah la ilaha illallah, maka ngarempeyek raja harita keneh tek be membaca kalimat syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tah eta kan pohara luar biasa. Wali bisa kos kitu wali mah tah. Masya Allah barang prak bade diangsongkeun ka Haji Pendi. Tarian teh ya ruhna geus dieuweuhkeun atuh lajonna ngibing jeung penari. Eta naon tasbih diaceng-aceng. Tuh, ya Allah, tah eta lah matakan ieu lah ta gamelan anu geus ratusan tahun nu pernah dipake ku para wali berdakwah diasupkeun sub ka museum. Lantaran geus sulit warita nu makena teh jeung geus lain bagianna ieu teh tah geus bae paling ge gamelan nu aya teh ya ieu teh gamelan ieu na ieu naon ngaranna duplikatna lah cek urang mah nu ituna mah geus diasupkeun tah kula ka ditu teh gamelan nu geus ratusan tahun nu pernah dipake dakwah ieu kembali ditampilkeun. Jang naon mengingatkan dakwah para karukun teh iyalah seperti itu. Masya Allah Haji Pendi panajuna ngageter harita korenganan ngageter nilai S2 nya naon eta S2 beres eta ya Allah teh eta lah menampilkan kembali cara dakwah daripada para sultan-sultan baheula. Tuh, pan Haji Pendi teu nyaho doang eta mah. Geus poana mah kula geus teu nyaho kos kitu cak Haji Pendi nyahona ilu nari beunana mah. Teh eta teh be geus diesikeun ruh kalimah la ilaha illallah. Tu eta teh mantap teh be dia tampilkeun tari sintren. Geus teu nyaho eta Haji Pendi mah. Jelema baheula harita teh kan ieu teh di nelayan soal nelayan ngarala lauk di teh di laut ke ditarunggu ku keluargana sarusa harita teh nunggu anu keur ngalaan laut
maka eta teh dijieun lah hiburan tarian teh bejang nunggu nu itu sabda sultan ge beres sedekah tah anu nari teh ya jang fakir miskin teh bari maca sholawat dibere berkah sabda eta teh sabda Sultan Syekh Syarif Hidayatullah maka iyalah set duit dibalangkeun kadinya niatan sodakoh bari maca sholawat terus gitu eta teh engke si duit mah dibikin jang fakir miskin cak ka sultan teh engke berkah bakalna ya Allah ari Haji Pendi mah lainan malangkeun duit maca sholawat dicecepkeun ya eta nu sieun salah kasempetan deui ya Allah ieu lah anu sangat luar biasa bari teh kembali buka sejarah perjalanan para wali songo berdakwatul Islamiyah dengan berbagai cara ya teh tuh nu jelas sukses anu sangat pohara luar biasa kan Islam di Pulau Jawa ieu tanpa aya pertumpahan darah Masya Allah tinggal orang ngalanjutkeun ieu teh alhamdulillahirabbil alamin tong tinggal kian santang mah kon bangga luar biasa terus nya menyiaran ngajak tarung tetep ka sahabat datang ka dataran Cina tangtang sakabeh jago-jago Cina eueuh nu kuateun ngalawan kian santang datang ka India teu kuateun kabeh ieu teh ngalawan kian santang teh bareng teh aya nu ngabejaan tuh di ditu di wilayah dataran Arab bahwa aya jelema sakti pohara Masya Allah kan diteangkeun ka ditu set diteangkeun tah kan ieu teh Haji Pendi ngomong naik naon sih eta harita tah ih segala bingung sedengkeun kan meureunanan can boga karomah nya teh nyana nyekelan ilmu pucuk umun jadi ilmu pucuk umun mah asal tak be ka laut sisi ieu set sakicep geus aya di situ ditu terus kitu tah ilmu pucuk umun asup ke hutan di sisi belah dieu ujug-ujug geus aya di ujung itu tah eta teh set be di padang pasir ti dieu kakarek nincak enduk ka ditu geus aya ti ditu terus atuh Haji Pendi ge kan nyekal ilmu pucuk umun aya nya nama di Maimunah aya di imah eta teh Sarwiti aya teg norma tah eta mah ilmu syaiton ya Allah kapanggih kejeung saeli lain Sayyidina Ali lain Sayyidina Ali atuh ari kurun Sayyidina Ali mah sampai ka ayeuna bae geus 1400 sekian tahun ya kan 1400 sedangkeun masa eta ka ayeuna kakarake 500 tahun kurang ti 500 tahun ka dieu teh tuh mantakan itu lain Sayyidina Ali Syekh Ali keturunan Sayyidina Ali tah eta lah teh be kapanggih jeung aki-aki tarung dinya teh anu tungked teh teh itu disinyalir di wilayah Fergana Hadrat Ali anu mengalahkan eta teh Kian Santan tah eta teh makamna pohara di Fergana pinggir ujung wilayah Uzbekistan perbatasan ke jeung Cina kadituna ke jeung Afgan jadi Afgan Cina Uzbek Fergana tadi dinya ieu Hadrat Ali nu pernah ngalehkeun Kian Santan tah kitu ieu teh tinggal Haji Pendi be nya culak cileuk be Masya Allah mudah-mudahan be orang kaberkahan ku para wali-wali Allah tuh iya mantakan ge urang lamun teu nyaho sejarah mah tun teu nyaho naon nyaho eta nanaonan Haji Pendi segala nari segala naon kanyahoan keur mentampilkeun langsung ku Raja Gamelan nu pernah dipake ku para sultan eta teh para wali dakwah baheula terus masuk tarian-tarian ieu lah anu pernah baheula dipake naklukeun para raja-raja Masya Allah mudah-mudahan orang menang hidayah di Gusti Allah
Tapi kan lamun teu daek sadar mah tuh hese we jam ieu teh gegedena mah hidayah. Duh, kurang kumaha Abu Jahal nyaksikeun atuh mukjizat junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duh, atuh kurang kumaha Abu Jahal teh langsung eta teh interaktif teh jeung baginda Rasul. Nu notabene teh afdalul makhluqat, afdalul eta teh maujudat. Ieu teh cahaya anu sangat luar biasa. Ih, atuh ari teu kabeleteran cahaya mah jojong be kafir bolongkotan. Teu percaya we, tetep be pae aya di neraka kafiran. Jadi bintang neraka berarti. Nauzubillah min dzalik. Kunaon Haji Pendi kabita ku bintang neraka, kabita ku Abu Jahal. Atupan lejuna mah ilu ngerebek jeung Abu Jahal. Kunaon eta teh jadi bintang neraka. Di samping teh iman ka Allah Subhanahu wa taala, pan Abu Jahal mah pagaweana nyanakan pimpinan hari itu. Pimpinan teh ieu lah cak urang mah tuh presidena berarti kan. Duit nang nyokotan di rakyat jang ngabangun nagara teh ya tetep kudu dipangkas heula ku Abu Jahal. Wari dituturkeun ku Haji Pendi. Atuh iluan aja. Masya Allah, mulai Haji Pendi makan teg be kanak buahna teh. Kanak buahna terus BKB itu tama paling kayak beri ngomong ayam meureun tah. Ya Allah, Gusti nu agung masya Allah. Tah. Awas. Aya jelema anu dina dibere sadar dina keimanan ka Gusti Allah. Berarti kan geus ngucapkeun kalimah syahadat, iman, beragama Islam, tapi can dibere sadar salat. Tuh, ari sadar mah bahwa pangeran teh Gusti Allah ya, tapi teu dibere sadar dirina teh ieu daek salat. Tuh, mulai kan loba ieu nu teu sadar berarti. Asal jelema teu sadar be teu eling ngaranna. Teu eling teh ya naon? Edan. Ya kan? Berarti nu teu salat teh edan. Mulai kan? Tuh. Dibere kasadaran ku Gusti Allah teh dibere sadar jada. Bahwa agamana Islam percaya ke Gusti Allah dibere sadar daek salat ngan ieu can dibere sadar dirina teh tetep be mun manggi awewe kunyana disuitan bae. Tah. Ya kan? Ieu ge edan kene sarua. Ya Allah, Gusti nu agung masya Allah. Tah, ayo geus mulai ieu teh. Sadar iman ka Gusti Allah, sadar daek salat, sadar ta Gusti. Tapi kan kadang-kadang teh tetep be ketika kolot teh maot boga warisan berarti teu daek sadar andahan dicokot be ku sorangan. Adi teu dibere ku jana kabeh, adi-adina kumaha cak aing eta teh. Tah, ieu ngaranna kan edan keneh teu sadar. Saeutik edan. Masya Allah. Mulai tak ji
Cak Haji Rusdi teh aing mah beleng eta ka Haji Pendi. Hirup teh teu daekeun sadar bae tah geus kitu ngomong. Ongkoh ngariung babarengan. Ongkoh berkat hayang ku sorangan bae. Tah eta pan rada edan geus kitu ngaranna. Akan tukang pidato. Mulai ieu teh Cak Haji Rusdi teh ya geus lah ku aing pokona mah deuk dituduh eta teh ya Supendi maling motor. Dakwah ka kehakiman. Lapor juragan hakim. Ya, ayeuna bahwa Supendi BF. Oh, Cak Hakim yang suka susuitan itu iya. Eta teh nyokot motor kaula. Ya Allah. Nyokot motor kaula eta teh. Tuh dengan saksi ieu teh dengan saksi tuh Haji Sahmad jeung opat awawe Sarkuna, Sarwiti, Sarboah, Sarkila make sar kabeh. Berarti kan hiji lalaki opat awawe panggil atuh nyaksikeun kabeh. Berarti kan bener eta teh lamun memang disaksian seperti itu maka diponislah Haji Pendi telah mencolong motor punya Haji Rusdi. Kayak bakal nakan diponis di samping kudu ngagantian kayak bakal na diteuk-teuk leungeun Haji Pendi. Ya Allah. Lantaran eta Haji Sahmad eta teater be Haji Sahmad teh ya orenganan dibayar ku Haji Rusdi termasuk opatan ge akhirna kan narik diri laporan ke kehakiman lapor Kim ya saya menarik diri menjadi saksi. Berarti kan eta teh narik diri tina jadi saksi eta teh. Tuh. Awas. Kumaha ieu teh ieu? Mantakan di dieu dicaritakeun wa in sahidahu wa arbaun bimalin ae wa roja'u pakila karodoin teh pah alaihi sulusun wa alaihinna sulusani. Lamun Ahmad jeung opat awawe eta teh sadar ngajabal deui kana kesaksiana sedengkeun ieu kan geus digantian ta motor teh ku Haji Pendi. Maka berarti kan ieu teh kudu ngaganti ieu teh kan ganti rugi. Ieu cara ngabagina menurut sakaol karodoin ieu akurkeun jeung masalah rodo. Mana fa alaihi sulusun wa alaihinna sulusani. Haji Sahmad kudu ngaganti seperti lu sedangkan anu opat awewe Sarkuna Sarwiti Sarkila jeung Sarboah ieu sulusan 2/3. Tah ieu cara ngagantiana maksudna ieu teh. Hei cakaol asoh ribad kos kitu mah. Ribet kos kitu mah geus be wal asoh huwa nisbun huwa hunna nisbun. Geus be Haji Sahmad ngagantiana saparo laju nu opat awewe saparo. Andai kata eta motor hargana 10 juta kemudian kan eta teh kan ngajabal deui ganti rugina
atuh Haji Samad 5 juta nu opat awewe eta 5 juta. Itu menurut kaul asah, wal asah wa nisbun wa hunna nisbun. Paling gejak nu ngadekeun rieuh tabjak kos itu nya atuh emang rieuh ngaji mah teu be anu teu saladar mah kos kitu mantakan nu ngeunaheun mah saladar sadar kos kula di aya bae. Masya Allah taing raeun luar biasa lah urang terus be. Masya Allah, mudah-mudahan be urang selalu dibere sadar ku Allah Subhanahu wa taala. Sawaun roja'na ma'ah awah dahunna. Hei ja ieu mah anu ngajabal deuyna ngan hukur saurang doang. Saurang ngajabal deui. Berarti kan lamun eta teh ngajabal saurang tek be meureunanan kan eta teh nu lainna mah henteu. Ih sawaun roja'na ma'ah awah dahunna tetep be lantaran lamun misalna Haji Sahma doang nu ngajabal itu teh awewe dina urusan harta teu kuat eta teh saksi awewe doang. Mantakan kaya-kaya eueuh jojog bae iluan kabeh. Masya Allah. Mantakan ieu teh kabehan deuk saroan deuk saurang doang atawa deuk rombongan awewe doang ieu sarua bae lantaran kieu mun nu ngajabal teh rombongan awewe doang opat Haji Samad bertahan. Berarti kan saksi sarua jeung lalaki hiji itu teh sah. Artina teu kuat. Atawa anu ngajabal teh ya ieu teh ya Haji Samad doang. Berarti kan aya awewe opat tetep dina urusan bimalin ieu henteu kuat awewe opat nyaksikeun urusan harta. Masya Allah, kumaha lamun duaan doang wa in roja asintani wallahu a'lam bis